Assalamualaikum, hapunten bade sadayana urang ngadamel bolu anu nuju pirang nyaeta bolu ketan hitam anu lebetna teh aya keju lumer baraya tuh di urang belahnya tuh teksturna teh mois pisan janten teu berpasir teras ieu dibelah teh tuh kejuna teh meleleh baraya. Pertami-tami urang siapkeun we 3 siki endog baraya, tambihan ku gula bodas 100 gram, tambihan oge ku vanili bubuk sareng uyah baraya, dikocok-kocok we baraya. Dikocokna teu kedah lami-lami teuing, gula dugi ka gula larut we sabarantos kitu, tambihan ku santan kental 2 sendok we baraya, diaduk-aduk oge sabarantos kitu, lebetkeun ieu 150 gram tepung ketan hitamnya baraya, tambihan oge ku soda kue sareng ieu susu kental manis sasaset baraya, diaduk-aduk dugi ka rata saparantos rata. Diadukna ku ieu we ku spatula nembe we dilebetan ku 80 ml minyak goreng baraya, diaduk-aduknya dugi ka rata pisan dugi ka teu aya minyak gorengna anu mengendapnya baraya. Urang siapkeun we loyangna ieu, tambihan heula ku keju parut baraya, lebetkeun we eta si adonanna, tong seueur teuing tong pinuh teuing nya baraya, marginakan tengahna bade dikejuan teh. Urang siapkeun we ieu kukusanana saparantos panas lebetkeun wae sekitar 30 menitan atau nepi 20 menit we baraya. Urang siapkeun we kejuna, ieu aya keju procis, keju olesnya baraya. Urang lebetkeun kana mangkok saparantos kitu urang tambihan ku susu kental manis sasaset we baraya. Dilebetan oge ku susu cair saalit we 2 sendok. Saparantos kitu urang aduk-aduk baraya, lebetkeun kana plastik segitiga baraya. Tuh ieu parantos 20 menit nembe urang bolongan atau nepi dicandakan we saalit tengahna supados dilebetan ku keju ieu baraya, tuh dilebetan kejuna saparantos kitu lebetan deui ku adonan, urang tutup we dugi kaasak dugi 30 menit lah. Saparantos asak tuh urang kaluarkeun tina cetakan baraya, tuh masyaallah hanet-hanetnya sakitu wae pinten ti peribados. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.